saking saestuna ama nengyo dina impian ama rek mencit hidep cing pikiran kumaha putusan hidep. Manehna ngajawab, "Nun ama mangga lakonan sanes kanten anu diparentahkeun ka ama teh. Ama bakal mendakan kaayaan abdi insyaallah jadi ti antawis jalmi anu salabar. Nya barang manehna duaan geus sumerah jeung manehna geus naleukeumkeunana pipi anakna ngagolerkeun jeung kami cumeluh ka manehna, yeuh Ibrahim, saestuna maneh geus ngalakonan parentah tina impian tea kalawan nya-nya. Saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Saestuna ieu teh cocoba anu tetela jeung kami geus ngaganti manehna Ismail ku pepeuncitan anu gede, domba anu lintuh. Jeung kami geus ningalkeun conto di manehna pikeun jalma-jalma anu pandeuri. Kasalametan ti kami keur Ibrahim, tah kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean." Saestuna maneh teh ti antara abdi-abdi